ngekepan orang-orang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ada setan lalaunan ulah cepet-cepet sapoe dua poe ulah ajuh gegerahan ngana setan awe mah terek pepegatan ulah awe mah cak Kangjeng Nabi ge awe mah tulang rusuk nu panghandap nepang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalaunan ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Saur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datang nyaan ka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayati. Para rasul datang ka aranjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat neuk kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dia nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhaba nage menang wali melekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya ialah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanna nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun nu geus urang teu pati prihatin urang malamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia bae heula bo bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tu dunia ieu geus jamal kebal ge pararaeh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah tah geus bari mah geus kaharep kudu urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan tah urang mah tah ih maji ku adi lamun pae kumaha tu pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh tu sieun meusieun bae ngan lah tu deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teu kumaha nu penting mah tu salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan tapi bisa ngajawab kos gitu geus bagus eta. Ji daripada kieu mah. Ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mikiran sieun desa pae mun bisa mah embung pae. Coba pang na SMS kan malaikat tah coba. Ulah waka datang gitu ka aing. Teu bagus coba kos gitu ki haji. Jadi lamun ngomong gitu malah teu pae mah pae bae. Sieun teu mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu. Ja aing mah salat-salat, ja puasa-puasa, tuh ja wayah dagang-dagang. Jadi kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu tinggal ngarep-ngarep fadl Allah bae geus sakieu eta kos kitu kan bagus sieun teh henteu berani teh henteu sedeng ta kos kitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tu perang mati lok sorangan ieu sakieu nanti wah lompat-lompat kabehan berarti teh mundur ya ngaji mendek mundur tuh ada lain atuh perang makabehan ja lain sorangan tuh sieun teh tah eta tah bagus tah kos kitu boga pikiran perang ja kabehan tilok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna teu pati sieun
Tuh kabehan pae kabehan bagus. Tisieun berarti. Nah, iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ieu neruskeun lu ieu. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula. Teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi, buktina tuh Nasrani, buktina tuh Katolik, buktina tuh Protestan, tuh Konghucu, Buddha, Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnya teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta asal lu teu salat teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka ebrak pamajikan urang aduh sia ku aing dikeukepan bae tapi tilok salat kumalah ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu geus mantep kan hate sial ieu pamajikan teu bisa dinasehatan neng aduh ayahna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat alah maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan jeung mah akur geus teu seukeut tah bongan baheulana dididikna kitu atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu kuari mah geus jaho geus ngaji wayahna tuh coba neng rada sadar lah ka ulah sok ngocomang bae geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga ulah ka neraka atuh ka neraka geus kula mah nemah bae geus teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah dangkal jasa tah mah hate dek nyandung pan teu boga duit urang cara rada boga duit on dikeukepan urang-urang ya ngeukepan ahli neraka ya lalaunan we ngada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah ajuh gegeran ngana setan awewe mah terek pepegatan ulah awewe mah cak Kangjeng Nabi ge awewe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan sataun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan ngadaman khalidun salilama nya nama di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawarah jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus diteundeun di luhur di minyak sengitan di bukuran disembah-sembah oplon teh coba cik urang mah eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteundeun di sisi mobil kantongan make kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naon nya teh tolol ta pangeran eta masyaallah masyaallah baheula keur zaman di dieu tah
disepatan kaditu tiapan ayat naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nang nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia pangeran lo kos kitu banget takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager soe teh kanu mere jelema mere ka urang mere deui ih bager amat karak urang dibere ojol tong mengarana nu nanya ih bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman itu tetangga itu nu mana itu wah pun nyana kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh manya bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang mah teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali bertanya gitu bere saya terus tunggu mati eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rizki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana saanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen kabangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zolim moal aya jelema nu wah zalim nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ti dieu teh istifham teh hartina nanya talabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu lama berahasia nanya ge urang ge urang teu nyaho urang teh nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teh nyaho mang ngadir mang aya jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teh nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teh nyaho mang ka dieu mang aya naon ulah deuk ka imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu hiji 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teh nyaho kan urang dek nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap
Sarwiti mana emang enak lalu ngomong pokoknya mana baik itu tuh 1 2 3 4 tuh obat itu tuh ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan orang lamun ke anak orang ngalahin gitu pan sehingga diceng ai hayam sabaraha sampai anak nanya ke anak emang urang teu nyaho embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ke anak urang embe mal 5 bagus pinter aceng ai kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade ceng aja urang belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek bebek mah 2 bener 2 ai embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang apa majikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian be beung kakak ieu gantung eta udah geus nyaho di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang jadi pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana mah ke ulin keneh bae ulin tanu datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampilin ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudnya eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus nyaho nya lagi aduh eta mah ku indah-indahna bae geus sayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teh perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare ku lagi sarawe aku raya kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya alas marat apa teh jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu ge bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang ku urang ngahartikeun kieu faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceblek ngongkos gitu tekenna itu tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu temantan ditafsirna ge lah hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab teu perlu pertanyaan teu perlu jawaban teu perlu imah padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban perlu didengekeun doang ku Cilisia. Masa urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, boloon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah,
nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak. Cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah. Tolol goblok, tolol bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlam. Moal aya jelema nu zalim timatan eta. Mun hayang naon kana zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizkian teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teh dibere hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit tentu ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek jana mulai deui. Eta karana katutup pan itu. Aju nanya, isu kada sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 lah, 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngridit, mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia. Atuh terus bae ngridit bae. Tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran. Mentak Gus Dur balalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu kahiji mapan nu kadua mapan tapi ieu nu katilu nya bungsu nu kadeureut hendahan asup Kristen cerik kapanggih ku Gus Dur. Pak Kiai kenapa nangis saja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan, yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa yang ditangisi? Anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen. Atuh kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu kan. Atuh bagaimana enggak nangis? Yo, Allah aja Allah punya anak 1 enggak nangis dia. Ini makan 3, yang 2 selamat. Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya enggak nangis. Nyana seserian sorangan tak kiai sial jasa Gus Dur. Allah mau punya anak 1 katanya tuh. Nggak nangis gak apa biasa aja. Tungtung namanya dan dek seri salah, dek seri salah. Eta kos gitu. Jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah. Iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur. Caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja. Punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Aya bae teh Gus Dur mah kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggihan bae jadi guyonan tapi guyonanna urang kaharti bae. Kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika. So, wah ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah ini menara Amerika nih terpegang katanya. Waduh bener cek Gus Dur hebat oh. Itu gak ada Presiden Prancis. Ini Prancis nih menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur naon aing cekeun aya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang cek. Berarti tenabang loba copet.
bisa Gus Dur ya setik-setik ya ya Allah ya Rabbi Masya Allah jadi terkenang Gus Dur iya Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya ya enggak nangis udah pakai nggak usah nangis lah masih ada 2 yang selamat hiji iftara ala Allahi kadziba kafir sama guys waling zolim wa ayat tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangka warajasa mah nomor kedua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana ayat ieu mah geus terelepan deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang ayat kisos geus teh dipake di urang teh berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim kadzdzaba bi ayatina ieu jelema nu paling zalim jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia ku aing dideuleuh cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawaras ya moal aya nu paling buang kawaras zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim mentak ulah sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekarti harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum molotot bae ieu cilaka ieu tadi batak si hade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun teu dipake aturan secara global secara internasional atawa secara nasional ieu termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing mah ngaji geus kieu kos kieu bae mah supaya salalamet kabehan ini ka mana lumpat nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh terus bentar Pak Harto hudang deui apa kabare piye kabare hudang tulang Soeharto hudang nah menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor hiji mentak si hade ieu lamun diterjemahkeun sebab jara kadzdzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo
hakim jaksa pengacara tawa geus pahara jasa geus jarita keurana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya na teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat saha ieu mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut lu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngerenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tadauna mana pangeran nu sia disembah geura pentatulul sia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tadauna mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek bah coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah montong cenah memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngkeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nu kitu beus sia ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri neuk rumah ieu naon karena ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun tuh ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu orang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono boga pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan, coba ge, tonton coba Cina eta. Obo bangsa ieu mau nu koskara itu bos. Siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Jangan main-main. Saya suka main-main.
kawana sia dibuktikan ulu teu kabeh ge geus sakarat ulu teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing masyaallah taala geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh pugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir geus kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nu sok main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus nginget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia sehatan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan ajo kan cek aja sial jasa malaikat nyingsiuna lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set paut lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan wahja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dallu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranana mah ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekeuna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo geura undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana deuk maot
annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina mau teh kafir lantaran bayangan-bayangan napi tempatnya neraka geus sadarnya aduh aing mau teh kafir teu bisaeun nya maca syahadat sebab jannah teu pernah maca syahadat hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam kita maca syahadat wese jasa kurang dituntun asyhadu 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 aduh sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah ceh coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah hese geus bari hareupeuna diteruskeun baheulana ku urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat tita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasanya wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah, komo ieu bayangan neraka geus saya. Urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mata urang molotot be surga nu kadeuleu ku urang. Seakan-akan cek malakal maut, ieulah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes sakira calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata kaena senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun tetep je jasia ieu pelukan urang di dinya waduh jeung babaturan di pondok teh aduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga jaing mah jelema bagem mulus ya kita di surga teh kos kitu bener nih mah lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia jasia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia
tapi si bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh ya kanu sia ja aing kanu sejen mah lain mu aing maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka weuh ku sebab aing nya hoja asa ridho sia mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing ngasup ka sorga aing ge teu arti sia bisa asup ka sorga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka sorga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di sorga alhamdulillah ieu urang bisa ka salurga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka sorga apa teu ieu udang deui ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tah jadi eta kos karar itu di sorga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking mah nya di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri aya kos kitu mah di sorga mah atuh saablag-ablag masyaallah tah ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono aduh geus dikitu-kitu ya Karim masyaallah masyaallah geus di dunia urang poho-pohokeun urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae aing geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malaikat cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maot kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka Maha Pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin ieu masih berlanjut keneh ayat ieu engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin engke kumaha coba ya sanggeus sapahe wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum wah beuki rame bae ujianna sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona wallahu a'lam gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakieu legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi
supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis model berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikeun kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tak kos gitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cek jangan jatuh pugu embung ya ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae
namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen gugum lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan Abah tah ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh
lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah lintakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun sana ka dieu ka ditu aya nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah
nyin kadeus nyin kadeus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana maneh kurban maneh mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah deuk cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak deuk jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka
cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh maka harti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani muncak ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ bala nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa'asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing
ditangkep punya nabari ceriknya jeung dedeh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakit kituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku dedeh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu a'lam